Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abid atau sarang narasumber. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak namina saha? Bapak Engkos. Bapak Engkos yuswana sabaraha? 72 tahun. Bapak Engkos asli orang Dugrep? Asli orang Dugrep. Alhamdulillahnya sarang orang asli orang Dugrep. Bapak tiasa nyaritakeun legenda atau asal usul naha lembur ieu dinamian lembur Dugrep. Nah, ieu asal usulna upami telepat gitu. Abdi ge ngopi di batur. Asal kawit umur ieu kawitna babakan Jambu Samarang. Tas aya sepuh film di dieu. Anjeunna duka